Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Mak, bapak, ti payun abdi teh ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingaha. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kedah kumaha atuh? Mulangkeun ka asih ka nyaah, ka emak sareng ka bapak anu sasatna mah parantos nulungan numbu umur abdi. Da upami teu aya emak sareng bapak mah panginten duka kumaha nasib abdi teh. Ti payun nepangkeun abdi teh nami teh Oci, pun bapak nami Nawikanta, pun biang Iwin. Abdi teh gaduh raka pameget nami Kang Darman. Lalakon anu salengkep nama kieu bapak oge emak. Cik Oci harita teh bari barabat nyaritakeun ti mimiti ditinggalkeun ku lanceukna dina waktu keur aya di huma. Tug tepikeun ka bapana tarung jeung dua jalma teuing saha ngaranna satuluyna. Oci kabur jeung anu jadi indungna. Nepikeun ka ingat manehanana ngagajeburkeun karep ka walungan. Kabeh ku Oci diterangkeun satarabasna ka Demang Ahdi oge ka Mak Eyet. Tah kitu emak oge bapak kajantenan utus ka halaman ku abdi teh. Ngadenge caritaan Oci kitu, Mah Eyet jeung Demang Ahdi papelong-pelong jiga aya nu keur dipikiran. Pok Demang Ahdi teh nyarita. Teu nyana teuing geulis. Geus ulah jadi pamikiran. Ayeuna mah anggap bae bapa jeung emak teh kolot hidup sorangan. Nya geulis, ayeuna mah ulah loba pamikiran, hidup geus salamet, geus kuduna ku Gusti anu Maha Suci teh hidup ditepungkeun jeung emak. Emak ngarasa bunga tur bagja, hidup bisa bebarengan jeung emak. Kitu teh Mah Eyet. Barang cacap Mak Eyet ngomong kitu gabrug teh Oci ngagabrug atuh ka Mak Eyet. Terus nyegruk ceurik ka nyerian. Nuhun pisan mah, laras nuhun Gusti. Katampi pisan ka nya emak sareng ku bapak suksa naos neme tepang. Tapi kasih ka dedeh emak sareng bapak ngabuktoskeun yen jalmi bager sareng gede ka nya kasasama. Ngadenge Oci ngomong kitu, Mak Eyet kabawakeun ramisak ti karasa cimatana ngecelak kana sirah Oci anu keur nangkep awak Mak Eyet. Gelis anak king, anak emak, najan emak henteu ngandung hidup. Kadedeh emak jeung bapak moal suda najan nyawa taruhanana. Emak ridho jeung kahirupan nyai. Sok ayeuna mah geulis, ulah asa-asa, hayu urang hirup babarengan jeung emak jeung bapa. Oge masalah lanceuk hidup, urang paluru. Mudah-mudahan oge atuh indung hidup, bisa kapanggih oge, sugan jeung sugan aya laratanana. Kitu cenah ceuk Mah Eyet bari ngusapan buk Oci. Ari Demang Ahdi harita teh terus mairan omongan anu jadi pamajikanana. Pok nyarita. Hing yakin geulis kana diri, pasrah sumerah ka nu Maha Kawasa. Hayu urang silih titipkeun diri jeung bapa. Bapa jeung emak teh teu boga turunan. Ayeuna ku Gusti digumelarkeun hidup. Aya dina kahirupan bapa jeung emak. Ku jalan cukang lantaran oge lalakon hidup saperti kitu. Ieu teh geus jadi papasten ti Gusti Yang Widi. Geus kudu kieu jadina geulis. Kitu cenah ceuk Demang Ahdi. Mohon emak bapak
Nyawa abdi ditulungan cukang lantaran ku emak sareng ku bapa. Abdi tiasa jumeneng keneh di alam dunya pikeun maluruh kula wargi abdi. Sadaya-daya abdi manyangakeun we kanu makawasa. Nya gelis. Geus nu geus mah. Urang masyalaku manusia dharma wawayangan usik malikna kudala. Sagala rupa anu tumiba teu beunang di hayang-hayang teu beunang di embung-embung. Tahal ieu meureunna anu kasebut guratan takdir ti Yang Widi. Nasib beunang dirobah ku manusiana sorangan. Tapi ari munguhing takdir jeung suratan mah eta mah geus jadi papasten hiru. Sagala ogenan aya cukang jeung lantaranana. Hidup nepikeun ka amprokna jeung bapa cukang lantarana meureun caritana saperti kitu. Atuh bapa jeung emak nepikeun ka ayeuna aya hidup. Geus dikudrotkeun, geus diatur caritana ti nu makawasa. Nuhun bapa, emak, atur nuhun pisan kana pangangkeun sagala rupina katampi ku abdi. Ari Demang Ahdi satuluyna mangahulang sakedeung. Asa kaingetan sababaraha taun katukang samemeh Demang Ahdi bangkrut tina seni ibingna basa mulang tas magelaran. Manehna ogenan pernah ngalaman dibegal ku gorombolan. Ngan untung aya nulungan salah sahiji lalaki. Ngan hanyakal eta lalaki teh ditanyakeun ku Demang Ahdi ti mana jeung saha ngaranna teu ngabejakeun saha-sahana. Mana ingat keneh henteu basa urang mulang magelaran tah. Dibegal ku gorombolan sababaraha taun katukang. Kabayangkeun keneh dedegana nama anu nulungan urang basa harita. Teu nyangka. Eta gorombolan teu beuki mahabu beuki dieu teh nya. Loba balad-baladna atuh ari kitu mah. Ngadenge salakina nyarita kitu hulang mah aya tengah hulang teu lapok nyarita. Bener pisan ieu. Harita tetas magelaran ti lemur pasir goong lamun teu salah mah nya. Ingat keneh bener teh, bener pisan. Lamun eueuh anu nulungan mah teuing kumaha. Ngan hanya kalwe teh teu kaburu nanyakeun saha jeung urang manana eta jalma teh. Langsung ngaleungit manten sakolepat lir kilat. Leungit teh ku beleg-belegna poek peuting. Lamun teh jalma eta mah teuing kumaha meureun nasib urang teh. Kitu ceuk mah Eyet bari melongkeun jadi salakina. Ngadenge caritaan Demang Ahdi jeung Mak Eyet, Oci ngabagikeun paneuteupeuna, bari jeung leungeun kenca, menerkeun buukna anu ngahalangan beungeutna. Pok Oci teh nyarita. Bapa, eta kejadian teh tos lami. Terus eta jalmi teh anu nulunganana dedeganana kumaha pa? Emut kena eta nepi henteu? Oci talete nanyakeun kejadian anu kaalaman ku Mak Eyet jeung Demang Ahdi. Ke. Nah, Nyai bisa nanya kitu. Emang kumaha? Demang Ahdi kalah malik nanya ka Oci bangun anu panasaran jika anu apal kana kejadian anu kaalaman ku dirina. Alah, bener pisan nu dicaritakeun ku Bapa Wikanta teh. Basa tas nganteuran ka pasantren. Memang nulungan hiji jalma cenah anu tas magelaran seni. Boa ieu jalmana teh. Oci tambah ngahulang harita teh. Ari Demang Ahdi panasaran pok dinanya ka Oci. Nyai, nah, kalah ka ngahulang kitu, teu percaya kana caritaan emak jeung bapa. Nya gelis, kunaon meni ulang pisan? Aya naon ieu? Sok caritakeun ka emak jeung ka bapa. Bisa aya kapanasaran mah? Ngadenge Demang Ahdi jeung Mak Eyet nyarita kitu. Oci teu akan nyarita. Sabab bisi salah, bisi lain bapana anu pernah nulungan ka Mak Eyet jeung ka Demang Ahdi teh. Tapi dina pamikirna, lamun signya ayeuna geus jadi inung angkatna Oci. Teu lilapok Oci teh nyarita. Kieu emak bapa, waktos abdi nuju masantren anu aya di Cibungur, sareng pun lanceuk nyaeta Kang Darman. Tah 3 sasi sakali pun bapa teh sok ngintunan bekal. Waktos eta teh umur abdi nembe ogenan 8 taun. Lalakon anu salengkep nama kieu bapa oge emak. Baraba, Oci teh nyaritakeun sakumaha caritaan bapana. Sababaraha taun katukang yen Wikanta teh pernah nulungan hiji lingkung seni anu keur di perjalanan. Ngan
Sanggeusna eta gorombolan kalabur, Wikanta tuluy ninggalkeun eta tempat. Janten tos salamet manu ditulungan anak atos weta, mangkat deui. Kitu cenah cek Oci. Pok mah aya teh nyarita, bari jeung manehanana rada reuwas oge ngadenge caritaanana Oci. Dedeh teuing Nyai, lamun bener teh eta tah bapa hidup nyaeta Kang Wikanta. Ieu teh anak akang aya di kuring, teu nyangka akang teh lamun seug akang teh bener keun aku pati. Mugia sing husnul khotimah teh ditempatkeun di taman-taman surgana Allah. Si Nyai ku kuring diurus moal disasaha deui. Tiba heula diri kuring jeung bapana teh tah neneangan mapai-mapai laratan anu geus nulungan ka kuring. Ayeuna cukang lantaran anak akang kapanggih ku kuring. Ridho mandak aya kuring bakal ditamplokeun ta ka Oci sakabehna. Kitu cen. Teu sadar harita teh mah eyet, jol nyarita kitu bae harita teh ka Oci. Atuh pugu, Oci teh jadi ngahulang. Ari demang di kagagas milu ramisak inget kana kejadian-kejadian anu geus lumangsung. Bari jeung ingat kana dongengna Oci anu nyebutkeun bapana cenah ditandasa ku hiji garong anu biadat. Geus mana jung istirahat ka ditu ajakan si Nyai. Cik demang di mungkas kaayaan anu keur pada ngdalkeun isi hatena. Pok Oci teh ngagerentas. Tadi nama hayang apal ari seni ibing teh naon? Terus ronggeng teh naon? Hayang tatanya tadi nama, tapi lah isuk we. Bari jeung ayeuna mah bener geus tunduh deui. Kitu cik Oci. Terus atuh harita teh mah eyet ngajak Oci ka jero saung, kalacat kana peranti pangedengan. Ngahaja nyieun dina paparaan belah luhur. Satepina ka luhur goledag Oci teh ngagoler gigireun mah eyet. Ari mah eyet mah nilepan heula baju anu teu kaburu ditilepan. Sabot timimiti manggihan Oci nepikeun ka ayeuna. Ari demang di saleos nama eyet jeung Oci lalang harakan wae di tepas saung, dianggelan ku dampaleungeun. Sugan jeung sugan wedaekeun peureum. Ari di luar angin ngahiliwir, sora-sora sasatuan peuting reang di sarada. Tilu jalma anu aya di saung sawah teu karasa beuki lila mah pitunduheun teh darata. Lila-lila reup sare tibra. Cag urang tunda heula lalampahana Oci anu kapanggih ku demang di jeung kumaha eyet. Sabadana ngajleng kawalungan waktu diudag-udag ku Birong. Urang caritakeun Birong harita teh anu keur manggul awak Iwin. Jojorelatan harita teh di leuweung anu poe nu dipanggul bangun hampang, dicekel pageuh curela celeng. Teu sadar keur jojorelatan kitu kalakuanana aya nu nalingakeun ku hiji awewe. Bari pok ngagerentes dina hatena. Jika nama lain jelema bener itu ye, jelema jahat. Dina mangsana peuting asruk-asrukan di leuweung bari manggul tah hiji wujud awewe. Nah saha manehna teh nya? Moal salah jelema jahat anu geus karaksupan ku iblis. Dituturkeun sia ku aing mah hayang nyaho. Pasti awewe teh menang madog ieu mah ye. Kitu cek gerentesna eta awewe bari nuturkeun ka Birong anu mamanggul Iwin. Harita teh karasa wanci teh geus nyadek ka janari leutik. Kadenge hayam leuweung ngelewung di sarada. Reg harita teh Birong teh ngaraneg, teu lapok ngomong, bari jeung seuri sugema pisan. Ngeh aing milik gede mah salse aing ai kieu mah ye. Salse aing ari kieu mah bisa ngarasakeun jeung tumanina. Iya awewe diringkin ku aing tapi ka mana heulanya aing bingung ya. Ka sodong poek bisi aya si Japra aing lah jeung si Bewok tah. Komo deui lamun aya si Harkoni, wah geus bahaya we aing mah. Geus moal kabagean tah. Moal luasa aing mah lah. Mending kene balik ka guhalalay we aing mah lah. Di dinya mah moal aya anu ngahalangan deui. Iwal ti aing sorangan bisa ngabakecak di dinya. Bener lah aing mah. Birong harita teh memener deui panggulanana. Gajeleng-gajeleng. Telila harita teh kadenge sorat cai anu nyurug maninga guru. Serog Birong teh ka sisi walungan anu aya dipentaseun guhalalay. Barang rek luncat pisan kadenge aya sora anu ngagorowok bari jeung langsung nyerang ka si Birong. Hiat, setan
iblis ya, encad ke dipanggul ku sia. Reg Birong tengah randeg bari jeung ngagebeg manehanana reuas sabab di leuweung geledegan kitu aya hiji tangtungan manusia anu menggatang ka manehanana. Birong terus melong kana datangna eta sora, tapi sakolepat tenggilan eta awewe teh kena pisan kana hari gubelah katuhu anu akibatna Birong ngajengkang harita teh katukang. Ari awewe nu dipanggulna ngajaul ka luhur kusabab Birong teu bisa nyekel pageuh kanu dipanggulna. Kalayang awak Iwin teh ngalayang kejebur ka walungan seot tuluy ka bawa harita teh ku cai walungan. Ari Birong gegerungan nahan ka nyeri asa peureus tur panas karasana. Alah jatan sia ngabongohan ka aing. Aduh saha sia tu iblis. Kitu cenah ceuk Birong. Saterusna Birong teh harita panceg deui dina tangtungan kuda-kuda pancu. Dasar Birong lain jago ata-ata. Terus harita teh musirkeun tenaga jero'na. Birong merhatikeun gerakan eta awewe. Serepet kurilap ngalugas bedaugna. Disilangkeun dina dada leungeun kenca. Suku kenca ka hareup awak rada doyong. Ari suku katuh ditarik ka tukang bari jeung posisina lempeng. Rek dibawa ka mana eta bikang teh ku sia hah? Ek dibawa ka mana mangkeluk? Barang ngadenge eta awewe nyarita kitu. Birong seuri jiga anu nganggap sepele ka eta awewe pok nyarita. Pah, geuningan bikang sia teh. Wani-wani ngahalangan ka aing sia. Setan alas teh. Paingan atuh tenggelan jeung tajongan sia teh karasa ku aing teh tah. Asa moy, hek teh tenaga sia nya tenaga awewe pira kadar ogenan. Kitu cenah ceuk Birong. Hah, setan alas ya, anu bisa dengan saukur ngemis-ngemis ka bikang. Eueuh ka bisa sia ye aing lawan sia, kunyuk rawun disapatkeun tak ku aing mah, beheung sia duanana tah. Daun sia, nah hari aing gablek beheung sabaraha sia nyebutkeun beheung duanana rek disapatkeun ku sia. Gagabah teuing sia teh. Cuman nyarita teh tah. Lamun kitu sia, aing geus kalengitan ku awewe anu dibawa ku aing maceleng ka walungan. Ayeuna aya sia ku aing sia dipake gantina teu naon-naon aing mah teu naon-naon lah ku sia ge gantina sabab sia anu ngabalukarkeun luncatna awewe nu dipanggul ku aing ka walungan. Kitu cenah ceuk Birong harita teh bari masang kuda-kuda teu wani nyerang mimitian tapi teu lila eta awewe teh nyarita. Sok sia lamun sia lalaki ulah ngabacot wae ka bau-bau sungut deuleu. Ngadenge caritaan eta awewe Birong harita teh ngagerentes dina hatena. Waduh, aing kudu hati-hati kaya kieu mah ieu. Nilik dina gerakan ieu awewe lain awewe sambarangan memang. Ieu buktina sakitu poek ogenan bisa nyerang ka aing tah ku tanaga anu sakitu lumayan rongkahna. Lamun ninggalkeun lain di aing tah ku tenggelanana geus bejad da sirah aing waktu kata jong tadi. Nah sia kala ngahulang sagunakeun jurus-jurus anu sok dipake ku sia tah. Utamana keur nyengseunan bikang. Hayang apal aing mah sakumaha wawasan sia tah. Nepikeun ka mana kabisana. Sakilat harita teh Birong ngahembatkeun bedogna anu dipimaksud awak eta awewe anu aya di hareupeunana. Rasakeun sia, heupiat. Kurilap sabaraha kali Birong teh nyerang ka eta awewe, tapi seranganana eueuh nu keunah hiji ge. Malahan mah harita aya kesempatan anu teu diduga-duga eta awewe teh bisa ngasupkeun jeung nangkis serangan Birong. Rasakeun sia manusia, rasakeun iblis. Hiat. Curali tes. Tuk tes terang. Bedog Birong teh maceleng kana taneuh. Poros ya, kurang ajar, setan. Kitu cenah harita ceuk Birong. Nya sanggeus bedog ngaceleng mah. Der galungan Birong jeung eta hiji awewe. Bari jeung harita sabaraha kali memang Birong teh kabeunangan ku tenggelan eta awewe. Dina sela-sela biwir Birong ngalai getih kental. Sirining Birong teu bisa nadah kana serangan tenaga jero eta awewe. Sasatuan mangsana subuh harita teh geus kadenge di sarada. Wanci peuting bakal kaganti ku beurang. Awak Birong katempo geus ampir ka dese. Panitip eta awewe seukeut nengetkeun pangawakan Birong ti luhur nepikeun ka handap. Pok eta awewe teh nyarita. Sok sia, beakeun kabeh wawasan sia, jalu kerupuk sia, peot ngorotot sia. Sok. Pas ngadenge eta awewe nyarita kitu, Birong taki-taki terus musurkeun ajianana puseur geni dibarengan ku tanaga sapinuhna. Anu dipimaksud mah nyaeta rek nyerang ka eta awewe.
Tapi lawana Birong geus surti kana naon anu bakal tumiba ka manehanana. Eta awewe ge musirkeun jeung ngalawan jurus anu bakal dilakukeun ku Birong. Bareng jeung dampalengeun Birong dikaharepkeun. Kaciri aya warna beureum anu kaluar tina sela-sela ramo ngablesat keluar nuju ka eta awewe. Teu anta parah deui, dua kakuatan paadu. Perdu aya haseup tengah-tengah. Ciri diaduna tanaga jero Birong jeung tanaga jero eta awewe. Pas kejadian kitu, awak Birong ngajengkang ngajaul ka tukang, kasurungkeun ku tanagana eta lawan. Birong sababaraha lengkah deui ampir-ampiran tiga jebur kana walungan. Cengkang, blak, ngangkarak bengkang, les. Birong teh nepikeun ka teu eling di bumi Allah. Geus nempo kaayaan kitu mah, terus eta awewe teh nyampeurkeun ka Birong. Heh manusia, aing lain manusia biadab sia. Kawasia anu pagaweanana ngabinasa manusia, ngabinasa sasama. Aing hayang ngawarah wungkul, tapi lamun hiji waktu aing neuleus sia deui ngalakukeun kajahatan nu leuwih parah, sia bakal diparagatkeun nyawa ta ku aing. Kitu cenah, cik eta awewe bari saterusna ngaleos ninggalkeun Birong anu keur kapaehan. Panon poe harita teh geus bray-brayan, nyaangan buana panca tengah. Ari dipileuweungan, cahyana nyulusup kana sela-seladang daunan. Manuk-manuk reang di sarada patemalan jeung baturna. Sanggeus nempo japra ngagoler kapaehan, jung eta awewe teh nangtung maksudna mah arek nyusul anu kabalangkeun ka walungan. Eta awewe teh anu tayalian asih anu keur ngalalana. Harita manehna jadi panasaran ti saprak manggihan Birong anu keur mamanggul hiji awewe. Pok asih teh nyarita sorangan. Waduh, aing karek inget ye, ka hiji awewe anu kabalangkeun terus kabantingkeun ka walungan. Kumaha nasibna nya? Cenah kitu cik Asih. Jeleng, jeleng. Asih teh ngaruncatan walungan, mapai-mapai batu anu aya di eta walungan. Panonna gular-gilar nempoan ka sakuring eta walungan. Tuluy mapai ka hilir. Kira-kira sajam ti harita ti belah hilir aya dua lalaki anu keur mayang hiji awewe. Terus Asih teh ngagerentes dina hatena. Moal kitu nya, eta awewe anu dipanggul ku si bangsat anu terus ngaceleng ka walungan teh. Itu tuh anu keur dipayang kedua lalaki. Penasaran ku aing rek disampeurkeun. Kitu cenah cik Asih, bari terus ngadiketan ka eta dua urang lalaki. Si horeng teh dua urang lalaki teh, Didi jeung Ato, anu pagaweanana sok neang badodon jeung bubu kawalungan. Harita rebun-rebun kene, Didi jeung Ato geus muru kawalungan. Barang breh teh dina badodon geus nyampai hiji waruga manusa pangawakan awewe. Atu duanana reuas, tuluy wae harita teh ditarulungan. Ya dek, da urang mana itu awewe tanya? Dari pigelang nama aya denyutan kene itu ya, sirina hirup. Pegoge Kang, oing teu wamuh ieu kana dedegana teh. Jiga lain urang dieu ieu mah ieu, sok burukeun tulungan we, urang kadaratkeun. Kitu cenah cek Ato. Barang keur kitu, trojol teh Asih datang pok nyarita. Sampurasun Kang. Atuh dua lalaki teh anu katelah Ato jeung Didi ngagebeg reuas, keur maeukeur, reuas mangih awewe anu keur nyampai dina badodon. Ayeuna katambah-tambah aya hiji awewe deui mapai-mapai sisi walungan. Aduh, Nyai, sahari Nyai teh, urang mana? Cik Ato harita teh nanya kanu datang. Ngaran kuring Asih. Ari asal kuring mah ti lemur Cibayawak. Ngan eta tempat teh kacandakna ka dusun Tegalega. Kumaha kitu Kang? Asih ngabagikeun paneutipna harita teh ka Ato jeung ka Didi. Anu ngahulang wae pok deui Asih teh nyarita. Akang duaan ulang rasa reuas. Ke kuring diceritakeun anu penting mah sok we heula tulungan eta awewe. Bawa ka saung, susuganan we tah bisa kena katulungan. Nya sanggeus ngarenge kitu mah. Ato jeung Didi teh loba omong. Terus mayang eta awewe. Tuluy dibawa ka jero saung anu kabeneran pisan. Sisi walungan teh aya saung sawah. Harita Asih sabisa-bisa
narekahan eta awewe sugajeng sugan we katulungan sabot asih keur ngurutan awak anu palid teh Didi nyarita ka Asih. Nyai, langkung saya mah ka bumi mamang we tuh. Da tetebih pisan ti dieu. Kahalangan sapasir ti dieu mah ye. Supados langkung laluasa. Ngadenge Didi nyarita kitu. Asih harita teu ngarasa bunga, pok nyarita. Punten Kang, saha nami teh dupi ieu lemur naon? Asih neuteup harita teh ka Didi jeung ka Ato. Anu pada merhatikeun kana tingkah polahna Asih, memeh ngajawab atau teu ngagerentes dina hatena. Maniku panasaran ieu awewe pangawakan ngorakene tapi kabisana teh geus lumayan. Buktina anu tadi pias tah awak eta awewe teh sanggeus diurutan di tulungan mah tah ayeuna geus aya parobahan tuh. Nepangkeun Nyai, abdi katelahna Didi, tah ieu pun adi namina Ato. Kitu cenah cek Didi ngenalkeun harita teh ka Asih. Nuhun atuh Kang sateu acana. Punten we beli ngarepotkeun nya. Abdi nepangkeun Asih Kang. Kitu cenah cek Asih. Kumaha atuh carananya kanggo nyana ka lemur? Cik Asih harita teh nanya ka duaan. Kabeneran di saung aya sarung? Urang ku sarung wae atuh digotong. Kitu cenah cek Ato. Nya sanggeus kitu mah duanana cakah ciki ngakalan awak Iwin supaya bisa digotong dibawa ka lembur. Harita Iwin teh digotong, duanana rada rumanggieung da puguh ngarasa berat. Sok sanajan pangawakan awewe. Harita Didi jeung Ato dituturkeun ku Asih, anu ngajugjug rek mulang ka lemurna, anu teu jauh ti eta walunga. Harita anu ngagotong Iwin geus mee anjog ka tungtung lemur. Pok Didi teh nyarita. Dibawa ka imah maneh atawa ka imah kuring ya? Cek Didi harita teh bari rada ngaraneg heula ngagotongna. Ka imah Kang Didi we lah, supaya rada deukeut. Oge jalanna leuheung tah, rada lenah. Ka imah kuring mah pan mudu nyung siruk, paur ah. Kitu cenah cek Ato. Nya kajeun atuh. Kitu cenah harita teh. Bari terus nuluykeun deui perjalananana, ngajugjug ka imahna Didi. Sanggeus nepi harita teh ka imah Didi, terus Iwin teh dibawa ka jero imah. Sanggeus kitu, Didi teh ngampar sama, tuluy Iwin teh digolerkeun, bari jeung dianggelan. Ari Asih harita teh nuturkeun kalacat manehna ge unggah ka imahna Didi. Nya sanggeus kitu mah tuluy nganormalkeun deui urat-urat sarapna Iwin. Akang, ya kami reka tuah kampung heula nya, rek bebeja bisi majar kumaha ke papanggihan jelema teu paranugu ke, bisa disalahkeun. Kitu cenah cek Ato. Bari ngareret ka Didi. Heuh bener Jung. Didi teh jeung indungna anu ngaranna Maraswi. Anu kabeneran Maraswi teh keur eueuh di imah. Teuing ka mana keur nyaba jiga nama. Harita beja pa beja-beja, Didi jeung Ato teh cenah manggihan waruga manusa anu keur nyampai dina badodon paranti ngalalauk manehna. Malah mah harita teh kocapkeun tua kampung ge geus aya di dinya. Tua kampung mariksa oge nanya ka Didi oge ka Ato. Malah mah nanyakeun lalakon sabenerna ka Asih. Harita di imah Didi jalma juljol pada daratang jeung boga rasa kapanasaran naha jelema nu kapanggih ku Didi jeung ku Ato teh hirup keneh atawa geus jadi mayit. Keur ngagimung loba jalma di imahna Didi, rentang-rentang ti kajauhan harita Maraswi datang. Cenah matas ngalagenot ti sawah hulu lebak. Barang tepi kaburuan imahna, Maraswi ngagebeg reuwas atuh. Sabab katempo loba jalma ngagimbung, malah maka tempoeun tua kampung ge aya di dinya. Maraswi harita tinggal lengkahna eureun heula bari nempokeun kaburuan imahna, bari pok ngomong sorangan.